مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal ittiba'a wal ibadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtiqa amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin was syuhada'i was sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi a'immatil mustahidin wa muqallidihim bid-dini wa ila arwahi baqiyati sahabati wal qurabati wat tabi'ina wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil ulama'il 'amilina wal musannifina wasyuhada'i wassolihin wa jami'i ahli turuqi kullihim khususan ila sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrahu syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat barriha wa bahriha ghafarallahu dzunubahum wa sayyi'atihim wa rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi muallif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalayan Allah anu kasibatan kudrat sareng irodah urang sadayana tiasa riumung dina raraga tolabul ilmi anu mana tolabul ilmi teu aya batasan waktu, teu aya batasan yuswa. Salamiruh masih aya dina jasad, salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu. Pamugi tolabul ilmi urang nu atos sing janten tolabul ilmi anu sah, makbul, majur munggu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam Habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumina hada ila yaumin nahdoh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nu kusip beuring dipihormat anu ka Allah dimuliakeun, urang neraskeun hanca kitab buku dulu zen masih martelakeun bab hak caroge kewajiban istri atanapi bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Namun cenah teh khairun nisa'i teh. Qala wa an Abi Hurairah jeung katampi ti sahabat Abi Hurairah radhiya mugi ngaridwan saha Allahu Gusti Allah taala anu maha luhur Gusti Allah anhu ka Imam Abi Hurairah. Qala nyarios itu Imam Abi Hurairah qala parantos ngadawuh saha Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon saur Kangjeng Rasul teh khairun nisa'i imra'atun ida nadorta ilaiha sarrajka wa in amartaha ata'atka wa in gibta anha hafidotska. Khairun nisa'i ari pang alus-alusna istri, ari pang alus-alusna bojo eta imra'atun hiji istri ida nadorta di mana-mana ningali anjeun ilaiha ka itu imro'ah sarotka mangka ngabingahkeun itu imro'ah ka anjeun. Jadi enak dipandang gitu bojo teh. Jadi mun caroge ningali teh jadi penyemangat gitu, jadi semangat ningararai bojo teh. enak dipandang gitu, matak bunga karena hati salaki teh gitu. Ieu mah kalah bau deh gitu bengkenung. Wa in amartaha jeung lamun marentah anjeun ka itu imro'ah atau atska maka taat itu imro'ah ka anjeun.
Wa in gibta jeung lamun anjeun eueuh atawa jauh anha ti itu imro'ah hafidotska mangka ngajaga itu imro'ah ka anjeun pi malika dina harta anjeun wa nafsiha jeung dina dirina itu imro'ah. Ieu teh masih keneh nafsiran ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mana ayatna nu salajengna wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna eta. Dawuhan Kangjeng Rasul anu katampi ti Abi Hurairah. Naha disebatna Abi Hurairah. Namina saur dina sapalih riwayat nami aslina teh nyaeta Abdurrahman bin Sakhar. Nah disebutna Hurairah ditasgir eta teh lapan asli nama Hirotun. Hirotun teh artina ucing leutik, ucing anakna ditasgir jadi Hurairatun. Ya. Artina teh Abu Hurairah teh bapak ucing leutik, bapakna. Nah aya kitu bapak-bapak nu boga budak ucing maksudna karesepna teh nyoo ucing. Kusabab beresep nyoo ucing nepi ka anak pamajikan teu kaperhatikeun. Ulah di kitu ge gitu. Nya maksad teh ari perawatan ucing waduh kuat kanu panghadena, pangmahalna gitu. Ai anak jeung pamajikan dahar jeung asin nok deui we gitu. Da eta mah ulah ngukut ucingna lamun kitu mah. Teu adil eta namina. Bahkan saur Kangjeng Rasul di akhir zaman di antawisna ciri lalaki anu goreng teh kumaha nyaah keneh kana karesep tibatan ka anak pamajikan. Karesepna mah diurusna teh. Itu nah eta merek naon we ngukut naon we pokona masa satoan parabna nu hade bahkan naon di bawah kasalon gitu ari ucing mah. Pamajikan mah can kungsi asup ka salon. Parabna nu sabulan 1 juta gitu kan. Eta teu kenging mun kitu teh. Bahkan lamun karesepna atawa inguanana ku budak ayeuna dicoo teh kalah budak nu dicarekan gitu. Jadi kesana nyaah keneh ka sasatoan daripada ka anak. Misalkan rek ibu-ibu, rek bapak-bapak boga inguan ku budak teh misalkan di naon diangkat atau dicoo gitu tah karesep ibu-ibu teh. Nah atuh da nyarekan lagi buat kabebeakan. Itu. Jadi kesana teh nya kene ka sasatoan daripada ka anak pamajikan. Meunang sote urang ngukut sasatoan lamun teu mata pipaseaeun. Lamun naon cenah? Lamun teu mata pipaseaeun dalam arti contoh umpamana abdi gaduh sasatoan inguan. Umpamana abdi resep kana ucing. Nepi ka gaduh ucing perawatana sasasi 200.000 umpamana atawa 500.000 itu perawatan ucing teh ka salon, vitamin dan lain sebagainya. Pokoknya mun sabulan teh 500.000. Ari anak jeung pamajikan sabulan kur 200.000 tah eta teu meunang. Ari kitu mah sasatoan ku urang dikukut perawatan biaya na 500.000 ka anak pamajikan sabulan 1 juta teh eta mah alus. Pipaseaeun mah. Naon sababna pipaseaeun? Maksudna ulah dugi ka ngaheulakeun kana karesep mandeurikeun kana kawajiban. Sedengkeun nganafkahan anak pamajikan, ngadidik anak pamajikan pan perlu make biaya eta nu wajib mah. Ieu mah ari kana sasatoan bebeakan biayana mahal. Itu pelayanan ti anak pamajikan hayang halus gitu, tapi ngurusna teu halus tah nu kitu mah teu meunang nguput. Berarti pipaseaeun kumaha ge mun ceuk pamajikan teh bapak mah ari sasatoan 500.000 sabulan, ari abdi sabulan kur 200.000, berarti nyaah keneh ka saha? Tong amak pun aya salaki kitu bongan milih ti salaki anu kitu.
Ya, nah jadi di antawisna ciri akhir zaman begitu. Keluarga indung bapak lebih memilih atanapi memprioritaskan ngurus karesep daripada ngurus anak pamajikan. Naudzubillah min dalika matak disebutna Abi Hurairah kembali di kanu tadi. Nami aslina Abdurrahman bin Sokhor. Ieu kalebetkeun sahabat anu mana mantena teu gaduh bumi. Karesepna teh calikna teh sok dina emperan masjid. Mata kunaon seueur hadis anu diriwayatkeun ku Imam Abi Hurairah sabab junjunan nuju ngadawuh pan ka kuping. Itu. Jadi dapat dipercaya keteranganana. Henteu jauh mubingkeunana teh gitu. Nah, mata disebutna Abi Hurairah. Ieu diriwayatkeun tampi ti Imam Abi Hurairah kumaha saurna? Saur Imam Abi Hurairah Kanjeng Rasul kantos ngadawuh khairun nisa'i aripang alus-alusna istri teh eta imro'atun ida nadorta ilaiha sarrojka wa in amartaha atau ajka wa in gibta anha hafidojka fi malika wa nafsiha. Janten anu kalebetkeun kana kategori istri anu sae atanapi pangsae saena istri teh bila mana ditetep ku caroge sarrojka matak ngabingahkeun. Nu mawi saur Kangjeng Rasul anu dipika cinta ku kami dina haliah duniawi di antawisna nyaeta bojo. Bojo anu kumaha? Anu jadi penggugah kana semangat ngahamba ka Allah. Mun ditetep matak bungah kana manah caroge teh. Nyi pangadamelkeun kopi raraina marah main ente jebras-jebris. Ibu matak sing lebar gitu, sing lebar. Jaba ngingkig, jaba capek, komumun meuli heula ka warungnya, tuluy naheur cai, tuluy disuguhkeun, tuluy lempang lila. Baut we tuluy pas nyeunna teh sing lebar. Kan capek ungkang ngingkig teh lin. Matak mun teu ridho teh lebar. Jadi usahakeun naon sababna nalika urang ngabungahkeun manah caroge sabab panu dipilari ku ibu-ibu teh ridona Gusti Allah. Jadi kumaha maksudna milari ridho Allah ku jalan karidoan caroge. Milari ridho ku jalan karidoan caroge. Nyaeta da caroge abdina tong sok loba embel-embel nu kitu. Pokona mah mun dititah nurut. Mau tidak mau wayahna tutuh titah we gitu. Ieu segala hayang naon duit eueuh oge. Ulah kikituan geus we turutkeun. Naon cenah? Turut. Tugasna ayeuna istri mah katun kitu wayahna. Itu. Jadi hakikatna ibu-ibu taat atanapi turut ka caroge teh lain semata-mata turut kana parentahan caroge tapi turut kana parentahan Gusti Allah. Cik tadi kumaha milari ridho Allah ku jalan karidoan caroge nu mawi dina keterangan ridho Allah bi ridho zauj. Ridona Allah aya dina ridona salaki jang ibu-ibu mah. Saatosna nikah mah satu acan nikah mah pan ridho teh di saha di ibu rama tapi lamun tos nikah kariduan Allah teh disimpenna dina ridho saha dina ridho caroge. Atuh pan cenah carogena ge nu kumaha anu kudu diturut teh bade nu kumaha wae kawajiban istri mah wayahna taat sakitu. Cik tadi dah sabab lain rek turut kalalakina tapi turut kanu marentah taatna nyaeta Gusti Allah. Jadi mun ditetep teh matak ngabingahkeun. Di antawis ayeuna visi misi Kangjeng Rasul nalika kapungkur dakwah, pan dakwah teh capek. Ngajak tauhid ka umatna, ngajak iman ka Allah jeung ka Rasulna, kapungkur teh pan junjunan teh capek dakwah teh. Uih dakwah ka mana? Ka bumi. Tos capek ninggal rarai bojo anu matak pigagenaheun pan kacape teh leungit. Contoh caroge uih damel capek teu? Papanasan, uhujanannya mungkin dicarekan ku dunungan.
mungkin disindiran ku babaturan capek tuh. Maka lamun ibu-ibu sadar bahwa tugas salaki capek, wayahna mau tidak mau nalika uwi bere kabunga hatena. Soalnya lamun lalaki keur capek atau jelema keur capek, sensitivitas bakal meningkat. Keur mah capek, rudet, keur geus pasea umpamana geus dicarekan ku dunungan, kari-kari balik ka imah pamajikan beungeutna ti pikangeunahkeun, pan bakal sensitif. Kana sora bakal tarik, kana panon bakal molotot. Kan gitunya. Nah, maka diantawis istri anu saya teh tadi kumaha? Saur Kangjeng Rasul, ida nadorta ilaiha sarrojka ngabungahkeun. Kagalibanana mah ayeuna kieu. Upami nu tos nikah, nu nembe nikah, pan biasana sok aya acara pangaosan. Nya, pangaosan walimatun nikah. Sok aya pan pangaosannya. Tah eta teh gegede nama lain jang panganten anyar, pan panganten anyar mah kakarak anclug bag rumah tangga lagi. Berarti gegede nama jang saha? Jang geus lalila, lain jang panganten baru, tapi jang panganten bari. Nya nasehat teh gegede nama. Itu pangaosan kiai atanapi ustad kan gitunya. Di nikahan pan sok aya. Teh teh gegede nama jang saha? Jang nu geus lalila. Ari anu nembe nikah mah pan teu acan anclug, kakara arek keur berbunga-bunga keneh pan sapoe mah nya. Nah, tapi engke mun tos sabulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tah berarti aageung nama jang saha? Jang geus lalila mun malikir mah. Gitu. Nya wasiat kewajiban pameget kieu, kewajiban istri kieu, hak pameget kieu, hak istri kieu. Aageung nama jang anu atos lalami jang panganten bari. Nah, terus mana di wa in amartaha atau ajka. Lamun dipiwarang sepanjang eta panitahna lain rek nitah doraka, kudu turut ka caroge. Ceuk tadi caroge nu kumaha wae pokona mah. Kartos. Caroge nu naon cenah? Nu kumaha wae wayahna atau ajka kedah tu turut sepanjang miwarangna sanes miwarang maksiat. Numawi ditegaskeun ku junjunan kumaha? La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Anjeun ulah taat ka makhluk lamun eta makhluk nitah maksiat ka Gusti Allah. Kira-kira mun nitah pangnyeunkeun kopi nitah maksiat lain. Mun nitah pangmeulikeun ka warung nitah maksiat lain. Berarti kudu kumaha? Kudu nurut. Ulah bari gubras. Ya beris. Cek tadi sepanjang lain nitah kana maksiat. Mun kitu cuk caroge teh nyi maaf itu punten-punten umpamana jig mangkal di anu misalkan pada mah nitah maksiat ulah turut eta mah. Ieu mah umpamana gitu. Tah eta mah teu kenging nurut upami kitu mah. Ari kitu mah nitah naon nyi pangnyeuseukkeun, nyi pangumbahkeun wadah panis teu kudu dititah cek ibu teh. Nya ieu mah umpamana hek dipiwarang pan lain piwarang maksiat. Gitu. Atawa lamun ceuk salaki teh nyi tuh mas indung maneh cokot tah teu meunang eta kakara ulah nurut gitu. Atawa mun ceuk salaki teh nyi minjem duit ka indung maneh nitah maksiat lain namun nitah minjem mun kitu nitah dirampok tah eta mah teu meunang nyi indung maneh mah da loba emasna. Oh atawa mun teu mere mah cokot we tah mun kitu ulah turut. Hari gitu mah nyi cik minjem ka indung maneh bahasana naon? Minjem teu naon minjem mah. Kudu diganti. Diganti ya. Ya eueuh ka era we atuh. Eueuh ka atuh kumaha mun cik ibu pan kudu nurut. Heuh wayahna kudu nurut. Heuh ngan eta lalaki berarti teu mikir. Nya ari nginjem tuluy digantian mah tanggung jawab. Komo lamun mimiti nangis boga perasaan jik minjem ka indung maneh dan kege moal daekeun dibayar. Komo mun kitu mah. Komo mun kitu mah berarti lalakina teu mikir. Atoh gitu nginjem tapi boga niat atawa boga keyakinan yen eta mertua teh moal daekeun dibayar, berarti nginjemna teu bener.
Kartos maksudna. Jadi nitah nginjem teh sabab boga rasa da mitohana moal daek dibayar digantian. Kalah atoh. Nu teu mikir mah nya pasti atoh. Tuh nya ke mah nginjem teh ka indung maneh di wae. Da kamari ge mungun dibayar teh. Da eta berarti dengar gitu banyak. Tah eta diandausna teh. Sepanjang caroge teu miwarang kana maksiat maka salami eta nu janten bojo wayahna kedah nu nurut sabab anu dipilari ridho Gusti nya kitu disami caroge oge damel siang wengi kapanasan kahujanan dan lain sebagainya pikeun nganapakahan anak pamajikan sami niat nama milari ridho Allah ku cara ngabungahkeun bojo jeung anak ngabungahkeun kumaha maksudna ku cara ayeuna nyumponan pangabutuh bojo sareng anak sami pameget ge nu mawi ari hadis anu masyhur mapan ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah eta hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tapi aya di hadis riwayat Imam Tobroni kumaha ad-dunya mataun wa khairu mata'iha az-zaujus sholih ari dunia teh ari pernaon ari dunia teh banda sedengkeun banda dunia nupang alus-alusna nyaeta di antarana mana az-zaujus sholih caroge anu sholih pan ari nu masyhurna mah al-mar'atus sholihah padahal aya hadis riwayat Imam Tobroni az-zaujus sholih caroge anu sholeh termasuk perhiasan dunia sami pan identikna teh perhiasan dunia teh istri we nya padahal salaki anu soleh ge eta teh perhiasan dunia itu ad-dunya mataun wa khairu mata'iha az-zaujus sholih ari dunia teh banda nupang banda dunia nupang halus-halusna nyaeta salaki anu soleh nu kumaha teh salaki nu soleh teh apakah nu tara ngobrol belum tentu apakah nu loba ngomong bisa jadi nu penting mah soal tanggung jawab da pameget mah anu diperhitungkeun teh nyata naonna tanggung tanggung jawab kumaha napakah lancar wae dalam arti tara dipersulit ka bojo ka putra kitu nganapakahan teh boh napakah dohirna boh napakah batinna nu kumaha napakah batin nu ayeuna caroge teh miwarang ka bojo teh ngajarkeun bab susuci dina fikihna bab salat bab haid dan lain sebagainya tah eta teh ciri-ciri daripada ayeuna pameget anu soleh anu mana dina ngingetanana teh ittaqi Allah Ta'ala fi haqqil wajib li alaiki wahdaril uqubah kumaha nyi sing takwa ka Allah cek caroge teh kantos ibu-ibu ku caroge dijitukeun bisa berapa puluh tahun nyi sing takwa ka Allah laksanakeun parentah Allah nyi turut ka AA teh cek salaki turut ka AA teh semata-mata nyai milari ridona Gusti Allah kantos digitukeun ku caroge kantos teu kudu dijawab tah eta wahdaril uqubah nyi kudu sieun kana siksaan ti Allah naon maksudna ieu nafsiran ayat wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna upami teh ama aya hiji bojo hiji istri anu dikhawatirkan aya indikasi nusuz maka wajib dipapatahan naon nusuz teh naon nusuz anu disebat nusuz teh isyanuha zaujaha wa ta'aliha amma aujaballahu 'alaiha min ta'atihi wa nusuzul mar'ati haramun wa huwa kabiratun minal kabair ari nu disebat nusuz teh nyaeta dorakana pamajikan nentang ka salaki jeung teu ngalaksanakeun perkara nu diwajibkeun ku Allah itu teu taat ka salaki cek tadi dina sepanjang dina hal anu teu bertentangan jeung Gusti Allah sedengkeun wa nusuzul mar'ati haramun
nusujna bojo teh haram wa huwa kabiratun minal kabair. Nusuj teh kalebetkeun kana dosa gede di antara dosa-dosa nu gede. Nusuj teh nu kumaha atuh disebut nusuj teh? Ibu keluar di bumi terang caroge nusuj kalebetna, berarti tiap lengkahna dihitung lakna. Ibu kabur ka imah kolot nusuj teh. Pasea jeung salaki kabur nusuj teh. Nusuj. Tapi loba nu kitu. Nah, gitu. Jadi tina tiap lengkahna teh naon? Dihitung laknat. Naudzubillahi min. Terus kumaha tuh cenah lamun teh mah aya bojo suarana teh ngegas ka salaki teh jiga nyarekan gitu. Aya anu nyebatkeun dina Fathul Qorib mah eta teh kalebetkeun nusuj. Walaisa sakmu li zauji minan nusuj bal tastahiqu bihi at-ta'dib minaz zauji bil asah wala yarfa'uha ilal qadi. Lamun teh mah aya istri ngomongna saluhureun sora lalaki teu kaasup nusuj. Birose umpamana di piwalang ku Mang Dadang nyi panggieunkeun kopi kelak. Tari berarti sorangna umpamana teu kaasup nusuj. Nah atuh make ngegas kitu mungkin meureun ibu teh pan keur capek. Komomun salaki teh apal ibu teh keur migawe naon? Da nitah deui pugu pagawean eta ge can beres. Pasti meureun aya naon? Aya ngegas cek ibu teh heula atuh. Nah, kumaha eta mun kitu? Insyaallah eta muakal betul nusud kecuali mun ibuna keur santai keur nyalse di piorang ku caroge kalah ngegas kera itu yang kagok si Andin can iklan ulah eta mah keheula tuh can iklan itu. Jadi ari lalaki nu hebat mah nitah ka bojo teh apal waktu itu terlalu memaksakan nya kudu ngarti oge pan itu kera tuh yuk kagok can iklan ada eta musuh eta mah itu da keur lalajo naon gitu kan. Jadi teu kalebet ke nusud lamun ibu suanten rada tarik ka caroge. Walaisa asyadmu lizauji minan nusud insyaallah eta moal kalebet nusud itu ban. Jadi nusud teh haram hukumna teh teu kenging. Sami pamaget ge aya kitu nusud ka istri. Lalaki ngepret, nyabok, ngajenggut ka istri, ka asup nusud eta ge sami. Nu mawing ke dina ayat nu sanesna dina An-Nisa ayat 128 bami telepat wa ini mro'atun khofat min ba'liha nusuzan au iradon fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Kieulah ibu bahasa lempeng nama lamun sakirana matak pipaseaeun ulah sok papanjang-panjang wasulhu khair geus damai eta leuwih alus. Ulah sok nuntut silih sampurna da moal anu sampurna matak diparentahkeun ge kudu saling mengerti. Gitu. Da moal aya anu sampurna da diparentahna ge kudu saling pengertian. Yo salaki pamajikan hayang kieu. Yo pamajikan hayang salaki kudu kieu. Geus tong sok loba nuntut, tong sok papanjang-panjang. Lamun sakirana eta matak pipaseaeun, lamun sakirana eta perkara matak jadi mengganggu kana kaharmonisan, wasulhu khair. Geus lah. Naon teh ngelehan. Ari eleh jeung ngelehan beda. Elehan jeung ngelehan beda teu? Mana nu alus? Ngelehan. Geus we naon? Ngelehan. Ngelehan teh capek di dunia mah. Aing ngelehan wae. Aing di kieu-kieu teuing mah sakaya kitu. Tong sok capek da engke di ditu mah jadi naon? Bisa-bisa berbuah surga. Buah tina naon teh? Ngelehan. Cek ibu teh itu nu salah. Itu nu ngada geus we naon? Ngelehan. Wasulhu khair. Jadi ari jalmi anu hebat, anu akalna kamil, anu akalna sampurna selalu menutup celah untuk perpecahan. Itu selalu menutup celah untuk perpecahan. Dalam arti ieu mah pipaseaeun ieu ngomongeun geus ngelehan.
Numawi kapungkur kantos sahabat Abi Dar Al-Ghifari laporan ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kumaha laporan anak tadina bade ngawartoskeun awon akhlak nu janten bojona tadina. Ternyata pas dugi ka payunan bumina ninggal Sayyidina Umar nuju diseuselan ku bojona. Sayyidina Umar teh Amirul Mukminin, pembela Rasulullah. Bahkan juri ge lamun ningali Sayyidina Umar mah mangpret. Sayyidina Umar mah mun khutbah oge lain ku tongkat tapi ku pedang, ittaqullah, tegas. Tapi ku bojo tunggu. Mun di cariosan ku bojo teh tara ngalawan, komo nyarekan matara. Akhirna sahabat Abidal Al-Ghifari pas ningali Sayyidina Umar nuju diseusilan ku bojona, ceuk Abidal kumaha? Atuh komo uing Sayyidina Umar ge Amirul Mukminin, jabah sahabat Rasul, jabah mulia, eta payuneun bojo da tunggul we teu ngalawan. Singkat cerita Abidal Al-Ghifari uih deui katingalieun ku Sayyidina Umar. Cek Sayyidina Umar kumaha? Mun ceuk urang mah Abidal, nah balik deui. Ya Amirul Mukminin, wahai ayeuna naon pemerintahna jalmi-jalmi nu iman, abdi teh tadina bade wawartos, abdi gaduh bojo teh lambeina naon ngaranna teh atuh? Bawel cerewet ge ari teu dina goreng mah rada leuheung, ieu mah bibirna teh butut teh bibirna teh. Butut teh maksudna mah kieu. Biwir ukuran alus jeung henteu lain soal ipis jeung kandel lain. Alus jeung henteuna. Tapi soal naon? Soal anu ditimbulkeun tina eta lambei. Lambei nama ipis, lambei nama sae, ngan anu kaluar tina eta lambei teu sarae berarti butut eta lambei. Sanajan bentuk dohir nama sae. Kan gitu. Akhirna kumaha? Ya Amirul Mukminin, tadi nama abdi teh bade wawartos, abdi gaduh bojo teh ngan nyarekan we ka abdi teh. Hasil abdi tina damel teh abdi teh dicarekan we jiga eueuh jasana abdi teh. Itu ceuk Sayyidina Umar kumaha? Ya Abadzardin, hei Abidar, itu anjeun ulah sok ngalawan ka pamajikan. Bukan hartina anjeun sieun, da ulah deui sieun ku pamajikan haram hukumna. Eleh ku pamajikan haram. Nu wajib mah ngelehan. Kunaon kami tadi pas nalika diseusilan ku bojo kami teu ngalawan, teu molotot, teu malik nyarekan. Ceuk Sayyidina Umar ka Abidar teh sabab pamajikan teh gede jasana. Ngandung, ngalahirkeun, nyusuan, ngurus budak. Anu mana pagawean eta pan teu dibikeun ka lalaki. Maka ceuk Sayyidina Umar geus we mun pamajikan ngacacang, ngobrol teu puguh nyarekan ka urang ka salaki, geus eta sok dilawan. Ngan sababna tong ditinggali goreng bibirna, tinggali mah jasa jeung kaalusanana. Kaalusan lain ayeuna, salila 8 bulan bae ngandung. Kaalusannya tuluy lahir ngalahirkeun, tuluy nyusuan, tuluy ngarawat ngadidik, itu mere dahar ngurus dan lain sebagainya. Itu. Nah, kusabab gitu akhirna Abidar wih deui ka bumina. Kumaha bahasana? Nyi sok rek nyarekan mangga. Arek ditutunyuk rek di kumaha ge sok kumaha nyai eta nu hade mah gitu dipentak. Nepi ka aya para ulama gitu di antawisna bojona teh hoyongeun di polototan atanapi hoyongeun di seuselan ku carogena bakatara. Para isalaki ibu-ibu mah nyarekan wae lin. Beda saletik. Ieu mah pamajikan teh menta ka salaki teh cik atuh acarekan abdi teh. Ini teu rame di rumah kan teh. Eueuh papaseaan. Gitu. Mun pamajikan rek alus, komo alus, masih teu alus ge dipuji we pamajikan teh. Cik atuh acarekan abdi teh. Itu. Da kusabab salakina soleh, da sabab nu ditingali kana jasana. Lain ditinggali bibirna, lain didengekeun sorana, tapi inget kana jasana. Ciri jalma anu akalna sampurna di antarana mana selalu mengingat-ingat kebaikan dari orang lain. Lain kan nyerina, lain gorengna, tapi kaalusana. Akhirna Abidar wih ka bojona kitu, sok lah carekan daripada nyarekan batur pi omongeun. Daripada ngobrol jeung batur tuh paruh geus sok kaakeun kabeh kacape karudet teh. Tah eta hade salaki. Oh sok si bapak kitu. Nyata nyarekan we, sentak polotot we. Nah,
sentak polotot lain kriteria atanapi lain akhlak junjunan, lain akhlak sahabat, lain akhlak para ulama. Bahkan dina kitab Ihya Ulumuddin di antawisna di antara ciri-ciri kakasih Allah teh nyaeta anu sok mineng ngelehan ka pamajikan, anu sok sobar, anu sok ridho kana awon lambaina pamajikan. Awon lambai lain suing lain, awon lambai teh cecek tadi kumaha? Awon bahasa anu dikaluarkeun tina eta lambai. Dina iya gitu. Mata ibu-ibu bisi ningali babaturan ibu-ibu boga salakina teh eleh we ku pamajikan teh, teh bawa wali eta teh. Gitu. Tara ngalawan gitu. Ditutuh tita salaki teh daek, dipolototan dido. Buah-buah wali husnudon we urang sing alus sangka oh buah-buah kakasih Gusti. Sabab cek tadi anu ditingali naonna jasana. Nu mawi kunaon nu ngaran ibu, nu ngaran bojo disebatna ku Kanjeng Rasul 3 kali. Ummuka 3 kalinya. Summa abuka satulina bapak anjeun. Lain hartina bapak uang jasana deui da gede jasana. Ngan kalolobaan budak teh ngagung-ngagungkeun teh ka indung. Jadi seolah-olah bapak teh jiga uang jasaan gitu. Padahal kumaha duanana oge. Mata identikna nu jadi anak deukeut jeung saha? Tara pati deukeut banding bapak. Rek budak awewe, rek budak lalaki. Nanaon teh ka indung pan kitunya di antawisna teh. Nah, maka itu di antawisna supados teu kalebetkeun ayeuna nusus, itu cek tadi nusus teh naon cenah? Isyanuha zaujaha wa ta'aliha amma aujaballahu 'alaiha min ta'atihi wa nusujul mar'ati haramun. Jadi nusus teh haram gitu teu kenging. Nah, lamun teh mah ibu jeung bapak panamina ge rumah tangga, percekcokan pasti aya, ketidakselarasan pasti aya. Ngan sing emut sagala rupiah aya jalan keluarna. Matak bahasana wa inni mraatun khofat min ba'liha. Lamun teh mah eta bojo sieun aya indikasi caroge na nusujan au irodon atawa ngabalieur. Kumaha ngabalieur salaki? Teu balik-balik ka imah. Eta irodon teh gitu maksudna teh. Teu betah di imah teh. Ci pertarosan ari urang sadayana di imah betah teh. Teu di imah masing-masing. Betah atau ngabetah-betah we? Betah mun keur aya duit mah. Mun hate keur ngeunah betah, tapi mun keur henteu pan sok hayang we indit lin. Nah, Ibu ieu ayat diantawis kakawasaan Gusti Allah anu kedah ayeuna ku urang di tapakuran gitu diantawisna. Dawuhan Allah nalika ayeuna aya nu bari nikah pan gitu bahasana teh. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah ngalungsurkeun katenangan teh nyaeta fi qulubil mu'minin dina hate-hate jalma anu iman ka Gusti Allah. Hate lieur ibaratkeun imah. Imah kotor betah teu? Imah balak betah teu? Tapi urang tara ngoreksi kana hate urang. Nepi ka ieu hate teh teu betah we dibawa kana alus teh. Hayang nate migawe nu goreng. Hayang nate ngereteg anu goreng, hayang nate naon kitu ngadolim ka batur dina hate teh keheul sirik ka batur, berarti eta hatena kotor. Hate lain ibaratkeun imah meh kahartos gitu. Imah lamun minang dibersihan nya ge bala wae pan genah. Itu ulah diboga prinsip kieu disapuan ge dangke bala deui ulah kan kitu teh. Balak sapuan gitu nu hebat mah. Lah kuntung diberesan dan ge balak deui. Pan sakitu lolobana mah. Termasuk urang ge kitu. Bisi hate urang, bisi manah urang kotor wagiru bersihan. Itu sanajan kena kotor deui. Mun kotor kumaha? Bersihan deui. Kotor deui, bersihan deui terus. Da tugas urang teh pan kitu. Gitu. Da ge kotor deui ieu. Aing mau ngaji dan keke doraka deui. Aing mau ngaji dan keke ngomongkeun batur deui. Sanajan ngomongkeun batur, ngaji deui, ngomongkeun deui, ngaji deui terus we kitu. Nepi ka engke hal anu goreng jadi eleh lain kalah eureun ngajina. Nyata abi macan bisa ikhlas, emang saha nu bisa ikhlas?
Ah nyata abi mah da kieu wae ieu bibir abi teh aduh sanajan bibir kitu wae ngaji mah tuluykeun itu sugan-sugan engke da Allah mah gampileun ngarobih sugan atuh menjadi penyebabna teh kusababiah ayeuna urang ngaji bab-bab keimanan dan lain sebagainya sugan ku Allah dirobih sifat-sifat anu awon janten sifat-sifat anu sae kartos sanajan urang mineng kotor ngan sing daek bebersih we gitulah ayeuna urang balik keur ngaji ye engke balik ngaji sok leumpang babarengan pan anggar kita sok aya we diomongkeun teh itu leumpang duaan leumpang tiluan leumpang opatan padahal karak bubar naon bubar ngaji sanajan kitu tuluykeun ngajina tong eureun dan gege saeutik leungit teh kitu sebab innal hasanat yudhibnas sayyiat sabab kaalusan bakal ngupus kagorengan mata kumaha nu hade mah sanajan aing salah wae sanajan aing sok gibah wae sanajan aing rek doraka wae moal eureun ngaji nyaeta urang can bisa anu can ari kitu mah eta prinsip salah lamun kitu sanajan urang mineng kotor asal minengnya bebersih tong eureun bebersih itu maksudnya pan sakalian ngaji mah urang ge rada ohnya pan sok aya kitu lin itu asa abi nu kitu ting nyalahkeun ka batur ting rumasak gitu kan sababan kieu ibu karakter jalmi teh kitu diantawisna karakter jalmi teh pan ayeuna anu menyikapi nasihat teh upami anu berpikir bakal merenung pan gitu nya tapi lamun teu berpikir bakal tersinggung nah asa ka aing ngaji teh tah eta ku sabab tidak berpikir mun berpikir mah bener eta teh urang pisan anu kitu teh kan gitunya nah eta janten tafsiranna wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna mangka tugas caroge kudu maparinan pitutur tapi sing emut gitu pituturna ge kedah ku bahasa anu sae ulah padah bojo derajatna sahanapun urang nepi ka sangeunahna berbuat kasar berkata kasar dan lain sebagainya nu mawipan parentahanna ge wa ashiruhunna bil ma'ruf mencampur gauli bojo teh kan kudu bil ma'ruf naon aku definisi ma'ruf teh aya sebagian ulama anu ngadefinisikeun ma'ruf teh kullu qaulin hasanin wa fi'lin jamilin wa khuluqin kamilin lil qarib wal ba'id nu disebat ma'ruf nu disebut alus teh kumaha atuh wa ashiruhunna bil ma'ruf teh kawajiban caroge ka bojo teh kullu qaulin hasanin bahasana sae nu disebut alus teh sakur-sakur bahasa nu alus pagawean anu indah akhlak anu sampurna lil qarib aw lil ba'id rek kana jangka panjang atawa jangka pendek maksudna kumaha sapertos ibu-ibu ngadidik murang kali pan sok aya bahasa nu mana bahasa eta teh seolah-olah sapertos ancaman tapi eta bekal pikeun budak pikahareupeunana kan gitu maksudna lil qarib aw lil ba'id teh jadi ayeuna moal karasa tapi engke eta kan gitunya mata ai kolot nu hebat mah kade mun mamah geus eueuh maneh kudu sing akur jeung dulur gitu kan ulah sok boga hate goreng ka batur ulah hasud ulah iri tah eta kolot nu hebat Pak lil qarib aw lil ba'id maksudna nahan nasehatna teh baik jang masakna keur budak atawa jang masa engke keur dewasa mata budak nu mikir mangkena teh sok aya kieu karasa didikan kolot aing baheula galakna dan lain sebagainya oh ternyata ayeuna mah kartos jadi ku budak teh karasana teh mungkin harita mungkin engke tapi semata-mata pikeun kamaslahatan nya pan ku budak teh can kaharti da urang pan ari keur budak kolot teh asa nyarekan we nya sok asa nyarekan ceuk ibu teh ka putra ibu putra ibu teh istri gitu ceuk ibu teh ka putra ibuna istri kade balik tong puting teuing itu kan eta nya ahli sabab naon da anger geus cilaka mah lain budak hunggul kolot ka babawa hade goreng kolot bakal ka babawa leuheung lamun disalameteun lamun dicilakeun kumaha terus apakah ketika budak ngalakukeun goreng urang bisa spontan mengatakan eta malin anak aing? Pan teu bisa. Hade goreng anak
pasangan mata kumaha atuh pantes lamun teh mah dipapatahan, pantes lamun teh mah ayeuna kudu janten sepuh teh dinaon gitu istilahna nya diwartosan sanajan karasana ku budak teh eta asa panyari mamah memberi segala ulah cek budak teh kajeun ku budak dikitukeun nu penting engke budak pisalameteun gitu maksudna mah anu disebat ma'ruf teh kullu qaulin hasanin wa fi'lin jamilin wa khuluqin kamilin lil qarib aw lil ba'id gitu maksudna da sabab angger salamet mah jang saha jang budak keneh ibu gaduh putri istri hek cek ibu teh nying ulah sok kedul diajar masak halus teh engke maneh mun boga salaki rek kumaha mah da ayeuna mah babari kari pesen GoFood we lah teu kudu diajar masak berarti secara tidak langsung lamun kolot teu nitah gitu secara tidak langsung ibu-ibu ngadidik budak teh untuk berkarakter manja jeung deui pan belum tentu engke duit aya wae kartos ari kana GoFood mayar bakal leuwih mahal tapi mun urang bisa masak beureun rada irit umpamana lamun masak ku sorangan 50.000 lamun pesen GoFood 100.000 da dalilna teh kitu cek budak teh ada ayeuna mah babari jadi we eueuh itu diajar masak teh budak teh mu padahal cantang tuh jadi jaminan teutang tuh jadi jaminan duit aya wae tuh itu adi asuh gitu ibu teh keur ngadidik gitu sabab kan awewe mah engke moal jauh tina naon ngasuh tuh adi asuh lah dihurian wae kan gitu umpamana teh berarti maksudna ibu keur ngadidik ka putri supaya jadi ibu-ibu atanapi supaya jadi wanita anu kuat da mau tidak mau gitu istri mah dituntut harus kuat nu kuat teh sabenerna mah ibu-ibu lain laki kuat ayeuna hamil 8 bulan nya kuat ngajuru dan lain sebagainya matak lamun eta pagawean anu hade anu di jerona aya ridho Allah lamun dilakonan ku para ibu kirang ikhlas atanapi kumanah anu kesel nah eta mun cekolot manaon lebar jadi capek gawe teu kapake nu mawi dina keterangan ku naon itu almar'atu imadul bilad istri teh disebatkeun teh sebagai tihangna nagara kumaha jangka pendek ulah jangka jauh ulah jangka panjang di jero imah bakal rapih budak bakal hade lamun indungna hade geus sakitu matak disebatna almar'atu imadul bilad pondasi di rumah tanggi itu tergantung dina karakter nu janten ibuna sabab karakter ibu nular ka budak teh lamun dipresentasekeun mah 87% matak teu saeutik bapakna bageur itu umpamana indungna koret bakal nurun ka budak teh koretna indung tah bageurna bapak mah jarang hartos maksudna naon sababna nya pan lilana ge jeung ibu dikandung ku saha ku ibunya jadi karakter ibu hade goreng tamplok lamun dipresentasekeun bakal loba keneh karakter ibu anu tepat teh daripada karakter bapak tuangeunana sagala rupina pan bersumber ti ibu-ibu kartos maksudna da eta mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa dijaga ku Gusti janten kesimpulanana tadi hadis nu katampi ti Imam Abi Hurairah itu junjunan ngadaukeun istri anu sae teh bila mana diteuteup ku caroge manah caroge janten bingah dalam arti teu musingkeun gitu teu musingkeun seuri teh kudu nu ikhlas ibu pan seuri teh rupa-rupa ning aya nu halisna cengkat sabeula itu pan seuri teh nya aya nu sini seuri teh teu pati lila si pipina teh bengaina teh itu banyak aya nu senyumna ikhlas mah pan geunah katingalina ibu-ibu we kieu lah mun pendak di jalan jeung anu marah mai wajahna jeung anu henteu beda karasana betah kitu jadi urang ulah sok ngalakukeun hal anu embung dilakukeun ku batur ka urang kartos urang ulah sok ngalakukeun hal anu mana hal eta teh embung dilakukeun ku batur ka urang jadi tergantung urang naon oge kartos Bu kartos eta khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarrajka
Wa in amartaha ata'atska wa in gibta anha hafidotka fi malika wa nafsiha. Terus lamun caroge nuju teu aya nuju nyaba eta bojo tiasa ngaraksa kana kahormatanana oge tiasa ngaraksa kana harta lalakina jeung kana diri pribadi eta awewe. Kumaha maksudna? Ieu mah lalaki keur nyoba barang dijualan kabeh nu di imah. Umpamana teh eta ulah meupeung salaki eueuh. Teu meunang wayahna 10 eueuh duit teu meunang ngajual barang nu salaki. Metak di dieu kunaon urang kudu pulah pilih lalaki teh kitu maksudna teh. Ulah nu alus kaperna hungkul tapi teu tanggung jawab. Ulah nu alus rupana hungkul tapi teu tanggung jawab. Ceuk ibu teh salaki abi mah sanajan pecek rek leutik ge tapi danya ka abi tanggung jawab ka abdi teh eta nu hebat mah. Kartos. Eta mudah-mudahan gitu nya ku keberkahan keagungan Kangjeng Rasul, keberkahan ilmu, rumah tanggi urang sadayana senantiasa diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan turunan-turunan urang para putra putu mantu sadayana sing dijantenkeun dzurriatan thayyibatan anu di dunia ngabungahkeun, di akhirat ngabungahkeun. Urang sadayana sing ditebihkeun ku Allah di mana sabab ibu budak teh dina keterangan aya anu di dunia nanyapekeun di akhirat nyilakakeun. Naudzubillahi min dzalik. Nya urang takwa tingkatkeun takwa urang ka Gusti Allah gitu. Mudah-mudahan rumah tanggi para ibu sing langkung-langkung dipaparinan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamugi aya manfaatna hapunten tina sagala rupi kakirangan anu lepatna murni tina kabodohan simkuring anu leresna ti Allah jeung ti Rasulna. Mudah-mudahan ku berkahna ayeuna urang ngaos kana kitab para ulama saalit-aliteun elmuna sing berkah kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad sinareng salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Ka Nabi Muhammad sareng mulawargina. Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman
sinareng cocoba dina pancabaya sinareng cocoba mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya amin Allah amin Allah amin ya rabbal alamin amin Allah amin Allah amin ya rabbal alamin aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Ibu-ibu sadaacan urang sadayana ngaoskeun kiparat majelis disuhunkeun karena Allahna ngaoskeun surah Al-Fatihah kangge kersanapun guru anu kamari ngantunkeun jenenganana pangarsa Ibu Hajah Ai Tohariyah bojona pun guru Kiai Haji Musa dan Balid Ibu Hajah Ai Tohariyah binti Mama Kiai Haji Muhammad Zarnauji Pasir Bogor. Mudah-mudahan mantena ngantun kenana sing dimusyahadah ku Allah ngantun kenana aya dina kalian husnul khotimah husnul khotimah husnul khotimah sing kuring nyaksi anjeunna jalmi anu solehah seueur kasayanana itu anu mana hirupna teh yang seukur dipake jang santri we jeung pasantren gitu di antara santrinya mudah-mudahan gitu anu dikantun kena oge sing dipaparinkeun kasobaran ditambih-tambih keimananana dilapangkeun manahna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang, guru-guru urang anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun sarirana, sing dirizkian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang anu dipayun ngarantun anu tos araya di alam barzakh salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Sayyidillah ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum aqulu qawli hadza astaghfirullah min qawlin bil amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.